Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun Wastabi Septira Munira ti kelas 10 IPS 2. Di dia abdi bade nyaritakeun salah hiji carita babat, nyaeta carita babat Kian Santang. Jadi Kian Santang teh putra Prabu Siliwangi anu katelah gagah tur sakti. Di Pajajaran malah di Pulau Jawa taya hiji oge jalma anu bisa nandingan kasaktiana. Dina hiji waktu Kian Santang ngadeuheus ka Ramana, unjukan yen dirina hayang ninggali geuti sorangan, hayang tarung ngada jajaten, tapi taya anu bisa nandingan. Dangu kasawuran putrana kitu, Prabu Siliwangi geuwat bae nyauran para ahli nujum kerajaan. Menta bong bolongan sugan aya jalma anu bisa nandingan kasaktian Kian Santang. Ditanya kitu, para ahli nujum teh kabehanana ngabagi teu aya nu nembal. Ngan teu lila ujug-ujug aya aki-aki anu nyamperkeun ka Kanjeng Prabu. Kanjeng Prabu, kaula bisa nuduhkeun saha jalma anu bisa nandingan kaksatean tuang putra. Jauh pisan eta jalma teh ayana di negeri Mekkah, ngaranna Ragenda Ali. Saha kira-kirana anu bakal unggul lamun anak kaula tarung jeung Bagenda Ali? Kanjeng Prabu alik naor. Aneh pisan, samemeh ngajawab eta aki-aki teh geus ngaleungit, duka ka mana ngilesna. Ti harita Kian Santang teh ngeunah cicing, hayang geura sok patepung jeung jalma anu ngaran Bagenda Ali. Hayang geura tepung ngadu jajaten. Hiji waktu Kian Santang pamitan ka Ramana Prabu Siliwangi, sejab miangka negeri Mekkah rek napungan Bagenda Ali. Sanggeus diwidian ku Ramana, gejlik bae anjeunna angkat ti Pajajaran lempang ngulon muru kalebah panon poe surup. Bubuhan jalma sakti, lempangna teh napak kancang nyaeta lempang dina kulit cai. Nyak gancang kaditu kakulonkeun. Barang nepi ka negeri Mekkah, Kian Santang patepung jeung aki-aki anu keur ngiuhan handapeun tangkal korma. Oh, Kian Santang nanya, "Ki, cing tuduhkeun di mana ayana Bagenda Ali teh?" Eta aki-aki teh ukur melong, neges-neges kanu anyar datang. "Saha ujang teh?" Pokna kalah Malik nanya, "Kaula teh Kian Santang ti Pulau Jawa. Kaula hayang tepung jeung Bagenda Ali. Cenah anjeunna teh jalma sakti, kaula hayang ngadu jajaten." Kitu, yu atuh tuturkeun Aki," cek eta aki-aki ngajak indit ti dinya. Kian Santang nuturkeun tapi kakara oge, sababaraha lengkah aki-aki teh pok nyarita. Itek Aki tinggaleun cing panyokotkeun ujang." Kian Santang geuwat balik deui, maksud rek manyokotkeun itek ari itek si Aki teh nancep deukeut tangkal korma. Barang eta itek dicabut, kurasa beut pageuh Kian Santang nyebut deui beuki pedas. Angger bae teu kacabut, Kian Santang mapatkeun ajian, nyabut deui etak itek satakar tanaga. Aneh pisan, lain itek anu kacabut teh, tapi kalah sukuna ambles kana taneuh. Kitu jeung kitu bae, unggal manehna nyabut, sukuna kalah kabeuki meubes. Kian Santang geus ngoprot kesang, itek angger teu bisa kacabut. Manehna mimiti boga curiga, ieu aki-aki nu boga eta itek teh tangtu lain jalma samenea. Keur kitu aki-aki teh geus aya gigireun, saha saenyana Andika teh Ki, cek Kian Santang. Samulungse si Aki ukur seuri ditanya kitu teh. "Nya, kaula anu diteangan ku Andika teh, kaula Bagenda Ali." Ngadenge kitu, rumpuyuk bae Kian Santang nyuuh kana sampean Bagenda Ali. Manehna taluk sadar yen kaksatiana dirina ukur satungtung buuk upama dibandingkeun jeung elmu. Kawudekan Bagenda Ali, "Kaula taluk sumerah diri hoyong guguru ka Kanjeng Bagenda," cek Kian Santang. Tapi Andika kudu ngucapkeun sahadat heula asup agama Islam," walon Bagenda Ali. Ti harita Kian Santang asup agama Islam sarta terus guguru, ngulik bagan agama Islam di negeri Mekkah. Sanggeus ngarasa cukup ngelap elmu, Kian Santang pamitan hayang mulang deui ka negrina Pajajaran. Ku Bagenda Ali diwidian kalayan dibere pancen ieu Kian Santang kudu nyebarkeun agama Islam di Pulau Jawa.
Aya dua rupa barang anu dibekekeun ku Bagenda Ali, nyaeta tasbih jeung kitab Al-Qur'an. Kean santang mulang deui ka Pajajaran, nyebarkeun agama Islam, teu saeutik rahayat Pajajaran anu tuluy ngagem agama Islam. Ari ramana Prabu Siliwangi teu karseueun ngagem agama Islam, dibarengan ku sawatara prajuritna. Prabu Siliwangi ninggalkeun karaton ngungsi ka hiji tempat di Pakidulan Garut, ceuk sakaol di dinya. Anjeunna ngahiang ngaleungit tanpa wujud. Ari para prajuritna minda rupa jadi maung. Sakitu carita babat Yabi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.